Sampurasun, dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda. Diasuh ku sim kuring Mama Arif Hidayat. Judul carita Cong Cilonga. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Treng 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 treng. Si Janoon anu aya di Haur Pugur, kampung Sudi Mampir, ngerasa sedih jeung handeueul pedah gagal arek maling kalapa kanyahoan kuno bogana. Malah harita teh si Janoon mangpet bari ka imahna. Kacaritakeun isukna. Rebun si Janoon init arek ulin ka kota. Naek kana kareta api. Gedig si Janoon ngagedig lempang ti imahna di Sudi Mampir. Make baju komprang, salana cutbray, sapatu kelenci. Kedepru si Janoon lempang bari tungkul suku najongan naonan bae nu aya di natane. Barang geus nepi ka stasiun Haur Pugur, terus si Janoon teh diuk di halte nungguan kareta api. Kareta api teh cenah baheula cek nu bohong ye. Kareta api teh baheula mah cenah jalanna teh nangtung. Teu ngoronan model ayeuna, nangtung we. Kusabab masinisna cicingna luhur teuing, oge para penumpangna naon ripuheun naik ka luhur kareta api. Akhirna eta kareta api teh jalana henteu nangtung deui, tapi jalana sinangoronang. Nepi ka ayeuna tah kareta api teh jalana ngoronang. Tapi sok sanajan ngoronang, kereta api teh jalana tarik alias nyebrut. Tetep majuna tarik alias nyebrut sok sanajan ngoronang. Balik deui kana carita si Janoon anu harita keur nungguan kereta api di halte Haur Pugur. Waas kurang leuwih satengah jam nungguan si Janoon. Torojo kereta api datang di jurusan Bandung. Eta kareta api teh jalana nepi ka stasiun Cicalengka.
Di stasiun Cicalengka kakara balik deui ka stasiun Bandung gitu rute nate. Kusabab si Janoon mah tujuanana oge arek ka Bandung. Jadi eta kereta api teh sina ngaliwat heula nepi ka Cicalengka. Balik di Cicalengka sanggeus eureun di stasiun Haur Pugur kakara si Janoon ngalacat naik karena kereta api jurusan ke Bandung. Baheula mah keur make sendal sok dicoplokeun heula sendalna memeh naik kana kereta api teh majarkeun teh sieun kotor. Kabeneran di jero kereta api teh henteu pasedak-sedak budaya bareto pasedak-sedak teuing ku panumpang. Maklum zaman corona calana. Jadi kudu jaga jarak, dilarang berkerumun. Jadi bisa begitu panumpangna kosong. Jadi bisa diuk dina kursi. Jerik. Nah, kadenge saudara kereta api nyemplung maju jalan jak pi ka stasiun Rancaekek eureun purudul anu tarurun jeung anu naraek. Terus geus kitu eta kereta api teh jalan deui. Jak. Nepi ka stasiun Gede Bage. Eureun deui. Katinggal para panumpang. Naon tarurun jeung aya oge nu naek. Tujuannya eta kereta api teh jalan deui jak. Jadi setiap stasiun eureun. Setiap stasiun eureun. Di stasiun naon teh Kiara Condong. Stasiun Cikudapateuh. Eureunna teh. Akhirna eta kereta api teh nepi ka stasiun Bandung. Barang geus nepi ka stasiun Bandung, geuwat si Janoon teh turun tina kereta api. Tah, sanggeus turun tina kereta api, si Janoon teh luwah klieu. Duh, ngerasa bingung. Reka mana anu dijugjug jeung reka mana anu dituju. Aduh, kemananya? Lieur. Untung harita teh si Janoon inget ka babaturanana di Gang Apandi alias Panber, Pantat Braga. Pang disebut Panber teh Pantat Braga. Sebab di hareupeunana Jalan Braga ditukangeunana Gang Apandi. Jadi supaya keren disebut teh Panber, Pantat Braga. Nah sanggeus inget kadinya, inget ka babaturanana anu aya di Gang Apandi, guat teh si Janoon teh keluar di stasiun Bandung. Terus selempang kahanapeun terowongan Banceuy ya ngaliwatan Jalan Braga. Wah gagah keren, gede. Tapi ku sebab capek ngetayep lembang nate, ngetayep
kataya lumpang teh ngetayep bekat ku capek maklum di stasiun Bandung ka Panber teh Pantat Braga jarak teh rada jauh. Biasa nama kena beca atau kena angkot. Ieu mah ku sebab teu boga duit lempang. Kataya si Janoon lempang di Jalan Braga, gagah Pak. Wah, Jalan Braga teh tuh bergengsi. Bari lurut leret ningalian barang di etalase toko. Kataya larat leret ari breh teh katinggal ku si Janoon di jero etalase teh aya barang mustika. Aya barang mustika anu jadi impianan. Lah, itu aya barang mustika. Lah, atuh teu talangke deui. Si Janoon asup ka jero toko di Jalan Braga. Anu kabeneran penjaga tokona teh si Enci. Terus we si Janoon teh nanya ka si Enci. Enci, hari eta barang mustika sabaraha hargana? Cek si Janoon nanya ka si Enci. Ditanya kitu si Enci geuwat ngajawab. Hanya barang mustika eta hargana setiau. Cenah ngadenge cetiau jawaban kitu ti Sinci langsung si Janoon teh pias beungeut teh pias arek nanyakeun cetiau sabaraha gengsi teu nanyakeun ge teu ngarti sabaraha cetiau teh bingung tah si Janoon teh. Tungtungna akhirna si Janoon teh nyarita kieu. Enci entong cetiau atuh cong cinoah we. Atuh si Enci moho bingung kakara ngadenge harga cong cinoah. Kakara umur meureun tungtungna si Enci teh nanyakeun ka si Janoon. Hanya ari cong cinoah teh sabaraha? Tah kasempetan geuwat si Janoon marik nanya. Ci, ari cetiau sabaraha? Dijawab deui ku si Enci. Hanya cetiau mah 1 juta. Ngadenge kitu langsung si Janoon ngajawab kieu. Ci, lamun cetiau 1 juta mah berarti cong cilah teh Rp750.000. Cek si Janoon bari leos keluar ti eta toko. Oh, atos tasep. Cak urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Engke urang samper deui dina judul anu lain, carita lain. Ulah hilap, like, komen, share, atanapi subscribe. Subscribe.
Subleker sebrek. Atuh nuhun permios.